fakashafna anka ghita'at, buka pabasarukal yauma hadid, mata urang lain mata nu ieu bakal cekas nerowong lain bae nu ieu lauhil mahfuz kadeuleu, kahandap bisa kaluhur bisa. Kiai kula mah hayang carana bae kumaha carana dibere aya 4 cara, sebab di urang aya 4 mata. Nomor kahiji mata kasat, nomor kedua mata perasaan, nomor katilu mata gelbu, kaopat mata pagawean. Urus mata eta gerage, lamun diurus ku urang mata ieu, diurus ku urang mata kolbu, diurus ku urang mata perasaan, diurus ku urang mata pagawean, urang bakal asup ka alam malaku. Carana kiai sok regepkeun ka dieu supaya orang bisa hali berkabehannya. Perem plek delekeun heula ulah ka perem delekeun perem ieu kakarak mata kasat kuari Allahu Allahu Allahna asupkeun ka irung, tarik Allah keluar, irung kudu dileuleuh ku mata perasaan Allah Allah Allah, naik awas bisa hali berkabeh. Tenang lah, iya kan pelajaran hibreh supaya liber geus beres perem ieu hu Allahna di irung kuari asupkeun ka kolbu, ulah napas hap sabaraha lila kiai sekitar setengah jam. Tuh kan ulah napas ya isuk hiber ka kuburan. Pangheulana di kubur sekda. Oh, atuh hayang belajar kos kitu kudu menang sambarangan. Kudu tapak heula tina dahar tina nginum sabara poe, tapak heula mata ulah pake dedeleuhan, tapak heula ceuli sebab ieulah mata, ieulah lawang-lawang anu bakal ngarusak. Dek dikasorgakeun berarti lawang narakana kudu ditutup. Mata ditutup lawang narakana ceuli, tutup lawang narakana irung, tutup narakana sungut, tutup narakana supaya ها أنا يا الله أفلت يدي من كل تفاصيلي ضعفا وأملا، أرخي يدي من الدنيا وما عليها، فلك الأمر كله، أدعوك فلا أكف عن الدعاء، أنا المحتاج وأنا العدم وأنت الوجود، إني أستخيرك في أموري كلها، سلمت أمري إليك يا الله، وبك أكتفي فلا تضعني.